Assalamualaikum. Segitu asihna umaha ulang kenana ma bukakan lawang hampura diri tangan pinang bagja upami salira tengah hampura niscaya hirup teguna salapan sasih lamina abdi dikandung ku emak dugikan kasiksa raga mah teu ngarasula gubragna abdi kadunya lepas di jasa mungkin ku rasa ilah kesirik naroh ke nyawa abdi bisa bentar ku kanya emak capetang nyarita ku asih nama abdi hampura eta suara suling sawaras jeung palinengan inget kana geus lawas jilan bukakan lawang hampura diri sangkan pinanggi jeung baca upami salira tengah hampura niscaya hirup teguna
sesirikna